إله إلا الله محمد رسول الله إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله Sahajal ma batal wudu maka haram opat rupa hiji sholat coba paham dua tawaf katiluna nyaba Quran najan tulisan saayat dina papan opat mawa Quran anging diwenangan dina barang ulah niat mawa Quran. Ari khitab wadho eta aya lima sabab syarat sah pasid mane kalima ngaran sabab lantaran kana hukumna bersabab kana haram arakna ari syarat nu ngesahkeun kana hukum cara wajib puasa syaratna Islam ari soheh anu ngaluluskeun hukum cara rukun syarat parduna kacangkem ari pasid anu henteu ngaluluskeun kana hukum cara hadas ngabatalkeun kana sholat atawana barang tuang eta batal puasa pedah ti beurang ari mane nu ngahalangan kana sah cara hedni pas sholat jadi henteu sah ilmu hukum syarat tilu kabagina ilmu aqaid fikih jeung tasawufna ari wajib diganjar mun dilakonan pasti menang siksa lamun ditinggalkeun ari sunat diganjar mun dilakonan henteu menang siksa lamun ditinggalkeun ari haram diganjar mun ditinggalkeun tangtu menang siksa lamun dilakukeun ngaran makruh diganjar mun ditinggalkeun henteu menang siksaan mun dilakonan ngaran wenang teu disiksa teu diganjar dipigawe ditinggalkeun cara dahar hukum syara netepkeun tawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen nu netepkeunana dauhan
pangeran patali jeung pagawean jalma jeung jin mun dauhan eusina nitah ngalarang khitab taklib ngaranna ulah rek mangmang cara nitah salat nyarek kana jinah atawa marentah sobar keur tugeunah mun dauhan eusina ngatur titahan jeung panyarek khitab wadodi ngaranan cara syarat sahna salat jeung batalna haram bangke syarat lamun teu laparna. Pelaturan Gusti Allah nu eusina ditujukeun ka makhluk anu akalan akal taya kacacadan ku pamilihna sorangan pamilih nu ngahajakeun gunana pisalameteun dunia jeung kaakheratan maslahat nu kahijina keur mereskeun akidahna nya datang ajaranana ilmu aqaid ngarana maslahat nu kaduana mereskeun cara baktina pribadi ka pangeranana rubul ubudiyah ngarana maslahat nu katiluna ngajaga saluranana otak jeung pamikirna malar sampurna akalna dilarangi nu mabokna atawa nyesep ganjana bisi liurna otakna atawa lemah akalna dilarang adu-aduan da matak panas pikiran matak panikana angan akhirna jadi suniweun maslahat nu kaopatna mereskeun cara usahana ngarah hasil jeung beresna henteu nipu ka baturna teu meunang silih rugikeun atawa silih gorengkeun mangka haram panipuan tawa haram sistem izon muncul rub'ul muamalat mun dilanggar matak lepat kana haram ti soledat jalan ekonomi ngawut lima ngajaga turunan ngukuhkeun kapamilian
jeung sina puguh turunan asasi kamanusaan. Datang hukum pernikahan, diharamkeun perjinahan, nafkah kakulawargaan, ngahormat kasaluhureun, maslahat nu kagenepna, ngajaga hak jeung milikna, haram maling jeung rampogna, mangka datang jinayatna. Maslahat nu katujuhna, ngajaga kahormatanana, haram ngupat jeung bangsana, atawa nuding jinahna. Maslahat kadalapana, ngajaga tubuh badana, haram ngaguna sikana, kana awak manusana. Ari pangheulana wajib dikanyahokeun ku sakabeh manusa, nyaeta kudu nganyahokeun ka Gusti Allah Ta'ala sakumaha dinana dom. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pangheulana anu wajib ka manusa, nganyahokeun ka Allah dalilna bisa. Kumaha ari nganyahokeun ka Gusti Allah, nyaeta kudu ma'rifat. Ari ngaran ma'rifat nyaeta idrokun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalilin ma'al iddi'ani wal qabuli. Pamanggih anu pangkuh nu teu keuna awaging sirnu akur jeung buktina nu timbul tina dalilna dibarengan pangakuan sarta panarimaan. Ari rukun marifat opat kabehna, hiji idrok jajim tekad nu pengkuhna, bihaitsu layaqa'u taradudun dua taya awah gingsir perubahan, muwafiqun lil waqi'i katiluna nu ditekadkeun akur jeung buktina. Najan jajim tekad ka Gusti Allahna, ngan nyalahan dina sifatan Allahna. Eta lain nu nekadkeun teh ma'rifat, sabab teu keuna ka Allah masih lepat. Nasiun an dalilin nu kaopatna, patekadan nu timbul tina dalilna. Iman taklid nu teu bogaeun dalilna, eta can kaasup kana ma'rifatna. Anging jalma nu belet dina otakna,
dihampura ku henteu bisa dalilna ari nu kudu dimaripatkeunana sifat Allah wajib moal jeung weunangna kumpulna dina la ilaha illallah rejeng wajib maripat ka Rasulullah nu wajibna nu mohalna nu weunangna jeung ma'rifat kana wartos ti anjeunna anu kumpulna aqidah syam'iyatna sadayana nu dina alam gaibna jeung sadaya anu wajibul wujudna nu muqayyad pedah Allah tos nyaurna kaya aras kursi kolam loh mahfuzna tah kabeh wajib dimaripatkeunana kumpul dina Muhammadur Rasulullah mun henteu nekadkeun sahadatna salah. Ngaran hukum netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya tawa ngeuweukeun perkara ti nu sejen saperti ngeuweukeun apes ti Pangeran jeung conto netepkeun wajib kana salat nyabut weunang tina pagawean salat atawa netepkeun asin kana uyah atawa ngeuweukeun amis tina uyah ari hukum sadayana aya 3 hukum syara akal adat nu katilu hukum anu 3 syara pangkuatna tuluy akal adat anu panghengkerna mun pagadrug hukum syara jeung akalna wajib hukum syara dibenerkeunana contoh khawari kelil adat nu haramna tapi mungguh akal mah mungkin ayana alam akhirat eta mungkin ayana tapi syara netepkeun wajib ayana kitu deui iman Islam oge mungkin tapi syara ngawajibkeun masing yakin mun pagadrug hukum akal jeung adatna wajib hukum akal dibenerkeunana tutung ku seuneu mungguh hukum adatna tutung ku Allah mungguh hukum akalna langkap pagadrug syara jeung adatna al adatu mukamatun seksarana kajaba syarata abudiyahna teu ngadago dibenerkeun ku adatna conto nu pagedrug syara jeung adat dina nenggor jumroh nu 3 sing tepat conto nu pagedrug syara jeung adat dina nenggor jumroh nu 3 sing tepat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah miftahul jannah la ilaha illallah ari syarat wudu sareng syarat mandi
eta aya 10 tekirang deui. Hiji Islam, 2 tamyiz, 3 suci, tina nifas sareng haid munggu di istri. 4 ulah aya barang anu nyegah datang cai kana kulit kaya getah. 5 ulah aya barang nu ngarobah kana cai dina tempat nu dikumbah. 6 nyaho kana kapar duanana. 7 ulah nekadkeun sunat ngumbahna. 8 caina anu nyucikeun sareng anu 2 deui ditangtukeun. Di jalma nu langgeng hadas eta tangtu. Hiji tuluy 2 manjing waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipake susu cinajan pait. Kaya ibun cilaut sumur wahangan, hujan buah ciburial jeung cihujan. Anging lamun eta cai geus dipake miceun najis, hadas leutik hadas gede, maka eta suci tapi teu nyucikeun mun teu robah ku najis anu dipiceun. Deui cai robah sabab kacampuran barang suci kaya cai dientehan. Henteu jadi naon-naon cai robah sabab cicing atawa kayu dikulah. Ari cai saeutik mun kanajisan jadi najis, najan teu robah teu naon. Sejen lamun cai gede kanajisan, mun teu robah eta teu jadi halangan. Ari cai kapanasan panon poe eta makruh kana salira teu sae. Makruh soteh mun caina masih panas dina wadah nu dipalu lian emas. Deui makruh cai kacida panasna. Cara makruh cai kacida tiisna. Ngaran cai saeutik nu henteu aya 300
punjul 5 kati Jawa lamun cukup berarti 205 disebutna cai gede ku ulama lamun wadah pasagi saasta leuwih saparapat eta cai gede deui. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Hari puji nu sampurna eta tetep kagungan Allah nu kapersifat lengkap. Rahmat Allah mugi tetep sareng salam dijeng Nabi Muhammad mustika alam wa ba'dahu ieu anu dinadomkeun kitab fikih ngarah resep ngarapalkeun mugi ieu nadom sing mangpaat gede kanu ngaos kalalaki ka awewe.